Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Halodo cuaca, yuk kau orang si pesak ya halodo. Jadi halodo, jadi musim halodo teh efeknya teh kena pesaknya ini garing, ceritanya. Ayo, hari ini musim halodo banyak cincin. Oke, mending ngeprup aprak lah di kebun mah orang ini. Ngeprup aprak nih, ningali hejo jukutnya tuh genahan lah, cuci mata cek baru dak begini. Orang malah lamun ningali suku ya suku, lamun terus suku kumata. Jadi ini perpecahan antara suku dan ini. Perpecahan antara suku, roromeheun teh ya. Perpecahan antara suku. Bubarna teh babari teh leuh. Wah naon? Loba sare. Itu kan. Naon hubunganna sare jeung eta teh kurang sare. Jadi teh eta barulah suku teh. Jadi baru entah wae takut sare mah pan perem jadi araradek gitu dah eta perpecahan roromeheun lah. Oh biasa tuh mah jadi terus halodo hayu cacar-cacar jelet kanu sama urang di dieu ayo urang sampeurkeun ya sakiakin lah hari di kebon mah kitu bangsa cucuk-cucuk si aki kenaon eta Campurasun. Ih aduh eta aduh bener si Aki mah halodo teh huntu ge halodo bener wah cager alhamdulillah geus dilihat teh panggih teh yang panggih biasa we lah jarang mah tuh geuleuh dipun manehana mah ulin we pentas bentus pentas nutup pararu Benan tani teh bisa orang nya. Lain ahlinya teh siga aki-aki mah pan. Di urang syukur keneh Pang. Saya teh bisa tani. Diulengan Bang bener. Kue teh ya. Oh, lamun Sumatera jerok kue teh. Dina sejarahna pan tidinya. Jerok kelar. Lain aya Sumatera teh meh manangan Garut. Tapi Garut mah kuduna lamun hayang deketna dan Ciwidey. Oh, Lembang bisa. Bisa Lembang kita tukang nyiksa aing ngobrol teh buah di dieu tuh atuh bawa-bawa teh halodo jadi nikmati halodo gitu beda bawa kanu ieu atuh aya teh biasa urang mah yang tinu ieu hari ieu mah kui kitu nya jadi saya mah sok inget geuletik kita nih kalau di kitu teh kulincir Cina aing mah buat kulincir Cina banyak sumber Bandung Bandung apa mana? Ya. Nah, benar kalau ngomong ini orang kota tadi dia. Oh, tempat nasi kenerahnya hampura ya. Alhamdulillah, geningku. Geuning mah enak bisa diukeul we. Alhamdulillah. Alhamdulillah kos kapina kos kebetulan. Kurang bisa kira-kira. Alhamdulillah kahijieun mah ada. Orang selila rara sama ki. Itu panggih kita sing. Eta we luar lebih disebut lebih 3 tahun teh. Untuk si Aki kuat geus sabaraha hiji nya. Tapi berarti leuwih.
Amun karek sataun apa? Talin akibat halodo. Jadi halodo kasagala-galana kan Halodo. bubutian tuh jadi gitu. Ya. Inan batu dicakrek. Bisa Bisa. bisa Bisa. jadi akibat kalau mapan karena tikoro panas jadi si nanti koro panas akibat sanaan Kita lingkungan minum. nyata suasanaan tekan kurang minum ya kurang minum dah jadi lo misalnya kurang anak halal Anak halal. anak halal jadi kulantaran panasnya sirah liut otak panas lepak tarang ayo makan Jadi murulu kuntu ge. mulu untuk kulantaran salah nepak Salah. nepak baning kesehatan ayo bak mulu Bandingku atau panggilin dulu lalu nya. Eta mah ciga pengalaman di dinya di tempatna ciga lengku masalah halodo teuing. pun awal itu sih mesok ngaco Kunini nya. ini mah bisa nak kecil kamar rolok kita anak Kecolek sih kan nawa-nawa. Lain sok inget dongeng ki gitu kan ini teh. Untuk nangis teh. oh Tapi ban hari sumangga mah masihnya masih bener hayang jadi dari huntu. yang Oh cete yang waradi cete niki atau hari hayang kumasnya sujang juga gitu nih ini mas sujang cenah kieu sujang cenah ayeuna da ari meuli untuk palsu mah cenah mahal oh cete niku untuk doma mah daek meureunna cete uing mah aya carana asal ini daek ayo cenah murah ibarat murah ya ayolah mawa cai na botol katanya terus kumaha bona ikuti we kuring gitu ngilu ayo caritana teh bawa we ka hiji kolot gitunya pananya tas sok di jambe datang we ka ditu cenah itu saha nini je teh bah gitu kunaon cenah yang kawin sanes iya cenah huntu yang jadi gitu oh atuh gitu babari kadek cenah atuh macai mawa cenah dikeun caritana teh urang teh nya geus jambe tah ini masuk salah arti cenah kitu tah mata ku hujang reungkeun siap teh bah rajobkeun siap teh kitu balik ke caritana tah urang teh karek nuhun we heula nya karena teh boga cek sini hayang murah teh gitu tah urang satengahin perjalanan panari geus kolot mah sok loet beser terbe teh eta belikan beser sini nih teh aduh sujang cenah nini asa hayang ngompol gitu teu naon cenah atuh ni da jelema mah kitu biasana cenah nginum jeung ngompol gitu tah kumaha atuh sok we kadinya keke lah kan tadi teh kieu pada teh berada dibawakan sok pintar teh kan ubaran lah pan bareng sini ini teh can diubaran tadi teh tah apaan dibere cai teh na botol dibere cai Tama kek kemukeun di imah gitu di makan di imah paneni mah sok salah hati jadi urang nu kudu ices na urang cete ni sok ngangan nu bala cete keur ngisangna ari urang poho dinya bikeun eta botol sayan teh sini ni teh meureun kiciwis ini tuh usad geus sejangga sahampan geus diombolkeun syukur ini geus disangan bagus tadi datang sama pamari orang poho dia tapi reka imah nanya barang rek hanyat kana golodo gepan golodo beuleum nah sini kayu teh hari sini ini asa egang lempang teh kurang ini kan diperhatikan bener paling kuit icus tanggung jawab gecek si abah tadi kade cenah kitu amanat urang orang teh tewah ya amanat sini nih rek diuk teh hese di kolakon egeng teh niku naon tah lempang teh asa egang jeung eta rek cari agang egeng teh sujang sia cenah asa anu ngaganyel ngaganyel naon ini geus ya dina palawangan ini cenah kitu
Nah kumaha gitu. Tadi sering nisang teh ya. Coba atuh nini aya nama buka, tapi tong hareupeun kuring, era aja teh kuring mah gitu. Mereka orang ini berenang ya. Aduh aneh ini Mun orang mah kurang dipanggung. ibadah. Kan sini nih. Eta teh kan ini Meureunan tahu ki luarnya asup ka kamar meureunan ai balik gua teh. Ini teh ngakuat. Sujang sia nipu sujang. Eta urang roas nipu naon da urang mah teh. Hayang jadi huntu dibawa kanu alihna nya. Perasaan mah ade. Eta nini ujug nipu. Orang padahal terima nya. Nah naon atuh ni sok kong bari mewek teh. Lain cenah ari tadi nu dipake ngisang teh si itu teh cenah si Abah. Si Tama meureunnya. Emang bener. Terus kunini dipake ngisang. Nah hari anu huntuan teh cenah. Atuh nini tetep emang nguluhur cenah. Rekes mana? Kalau si Agil kita tahu. Ngegel. Nyepot ya. Sok ingat ka si nini gitu tah. Tambah salah tama eta. Salah tama.